Aya hiji hikayah, aya hiji cerita nyaeta seorang lalaki jelema fasik, tapi ieu lalaki teh bisa diangkat jadi wali ku Allah kulantaran ngaduana aneh. Maksud aneh tadi teh jiga ngarayu, maksud ngarayu di dieu teh lain ngarayu heureuh ya, tapi ngaduana unik ceritana kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Anna rajulan sanyana hiji lalaki eta mata maut eta rajul ala ahdi Musa di zaman Kanjeng Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Aya hiji lalaki di zaman Nabi Musa maut, tapi dina nalika eta si rajul teh maut eta masyarakat teu pati resepeun ka eta si rajul. Kulantaran masyarakat teresepeun ka eta rajul atuh si eta si rajul teh nalika mautna teh teu diadusan, teu dibungkusan, teu disolatan, teu dikubur-kubur acan. Naon masyarakat mata kareheulin ka eta si rajul li fiskihi kalawan fasekna eta rajul. Dikumahakeun atuh eta mayit zanajah si rajul teh fa akhazu terus nyarokot ieu jalma masyarakat birijlihi kana sukuna eta rajul wa tarahuhu jeung ngalungkeun eta jalma-jalma ka eta rajul fil mazbalati dina tempat sampah. Akhirna kusabab eta masyarakat mulasaran ka eta rajul nu geus maot dialungkeun we eta mayit si rajul teh kana tempat runtah, kana tempat sampah. Saking dianggap hinana eta si rajul ku masyarakat. Saparantos kejadian kitu fa'auha mangka masihan ngawahyuan. Masihan wahyu nurunkeun wahyu sa Allah Gusti Allah taala tingkah nama lahul Gusti Allah kasaha Gusti Allah masihan wahyu ila Musa ka Kanjeng Nabi Musa alaihi salawatu wassalam. Kusabab aya lalaki anu maot dialungkeun ku masyarakat ka tempat sampah, Allah masihan wahyu ka Nabi Musa. Saur Allah ka Nabi Musa, ya Musa, Musa, mata geus maot saha rajulun hiji lalaki fi mahallati fulanin di tempat anu fil mazbalati dina tempat runtah. Musa lamun cek urang, lamun bahasa urang, hamba kami aya nu maot tuh di daerah anu dina tempat sampah ngahiji jeung runtah. Sedengkeun Musa eta lalaki nu maot teh eta teh waliyun min auliyai, eta teh seorang wali tina sapalih tina sebagian pirang-pirang wali kami. Eta rajul walam yagsiluhu teu aya nu ngadusan, walam yakfinuhu jeung teu aya nu mungkus, walam yadfanuhu jeung teu aya nu ngubur. Kusabab kitu fadhab mangka nam init anjeun Musa ka eta hamba kami anu dipicen ka tempat runtah, terus ku anjeun adusan, terus bungkusan, solatan jeung dikubur ku anjeun sakumaha kudu. Saparantos Nabi Musa dipasihan wahyu dipiwarang ku Gusti Allah, fajaa mangka dongkap saha Musa Kanjeng Nabi Musa alaihi salatu wassalam ila tilkal mahalati kana eta daerah tempat. Wasa'aluhum terus naroskeun Nabi Musa ka masyarakat. Lamun urang mah beureum kieu, lamun urang
Di mana cenah anu lalaki dipicieun ka tempat sampah? Atuh dijawab ku masyarakat, Kanjeng Nabi ya Rasulullah, eta jelema teh sifatna goreng. Eta jelema dia jelemana pasek, anu pasekna teh muklinan anu tetemrakan. Eta jelema kusabab dipicieun ka tempat sampah, kusabab masyarakat mungeun mulasaran ngurusak kumaha kuduna, sabab eta jelema teh pasek. Jelema doraka oge maksiatna teh tetemrakan. Teras Nabi Musa teh diantar dijajab ka tempat eta jenazah si rajul. Barang ningali Nabi Musa ka eta si rajul di tempat sampah sareng ngadangu ti masyarakat yen ieu si rajul teh jelema doraka. Atuh Nabi Musa teh munajat ka Gusti Allah. Saur Nabi Musa ka Gusti Allah, Ilahi nun pangeran abdi, amartani tos miwarang Gusti ka abdi bidafnihi kalawan ngubur ieu rajul wassolati alaihi jeung nyolatan ka ieu rajul. Tapi Gusti wa qaumuhu ieu teh kaumna ieu rajul teh tatanggana masyarakat di lemur ieu rajul teh eta sadayana pada nyaksian yen ieu mayit ieu teh si rajul teh ahli kagorengan jelema pasek. Fa anta alamu da Gusti maha uninga minhum tibatan itu kaum bisana iku ngalemna wa takbih sareng ngagogorengna. Saparantos Nabi Musa munajat kitu fa auha maka ngawahyu masihan wahyu Gusti Allah ka Nabi Musa. Saur Gusti Allah ka Nabi Musa, ya Musa he Musa, sodako geus bener sa kaumna eta rajul bener. Masyarakat di dinya teh bener teu ngabohong yen ieu si rajul teh jelema pasek. Pasekna teh temrakan jelema tukang maksiat. Tapi Musa lamun urang eta saur Gusti Allah mah annahu sanyana ieu rajul teh eta tasyaffa'a yen nyieun syafaat ieu rajul ilaya ka kami inda wafatihi dina nalika waktu memeh maut. Nalika maut saur sapalih riwayat mah saur Syekh Wahab yen ieu rajul anu jalmi pasekna ceuk masyarakat ieu rajul teh ngadua ka Gusti Allah sateu acan pupusna teh ngaduana teh rada aneh ieu mah. Cek eta rajul ngadua ka Gusti Allah, ya Rabbi panginun pangeran abdi lau afauta lamun ngamaaf Gusti wa ghafarta jeung lamun ngahampura Gusti dunubi kana dosa abdi ya prohu mangka pasti barungaheun saha aulia uka wal pirang-pirang wali Gusti wa ambiya uka sareng pirang-pirang nabi Gusti. Ceuk eta rajul memeh maotna ngaduana kieu Gusti, upami Gusti ngamaaf ngahampura kana dosa-dosa abdi pasti sadayana wali-wali Gusti kakasih-kakasih Gusti oge para nabi-nabi Gusti bakal barungaheun. Tah Gusti, jadi lamun Gusti ngahampura kana dosa abdi teh para nabi, para wali-wali Gusti teh bakal barungaheun. Wayah janu jeung bakal sedihkeun. Jeung bakal prihatin, bakal sedih saha asaitonu setan. Lamun Gusti ngahampura abdi maka setan teh bakal sedih. Sareng lamun Gusti nyiksa abdi ku sabab dosa abdi, ya prohu maka bakal bungah eta setan. Wayah janu jeung bakal prihatin, bakal sedihkeun eta para nabi-nabi Gusti, para aulia-aulia, para wali-wali Gusti. Sedengkeun Gusti teh
Gusti teh anna farhal auliya sanyana kabungahna pirang-pirang wali ilaika munggu Gusti eta ahabu leuwih dipikaresep ku Gusti min farhi syaitoni tibatan bungana setan. Sedengkeun kabungahna para nabi kabungahna para wali eta leuwih dipikaresep ku Gusti tinimbang kabungahna setan. Atuh kulantaran kitu mah hampura we atuh abi Gusti hampura dosa-dosa abi. Tah kitu ngadoana teh radaan. Jadi cek eta rajul teh Gusti lamun Gusti ngampura abi ngampura dosa-dosa abi atuh para nabi para wali Gusti bakal barungaheun setan bakal sedih sareng lamun Gusti nyiksa abdi ku sabab dosa abdi setan bakal bungaheun sareng para nabi para wali bakal sedihkeun sedengkeun sanyanyana kabungah nabi kabungah para wali teh eta teh leuwih dipikaresep tinimbang kabungah setan kulantaran kitu mah atuh hampura we Gusti abdi teh tah kulantaran ngadoa kitu panjang keneh gini hati ngadoana teh atuh we eta si rajul teh dihampura saur Gusti Allah teh faghafartu mangka ngahampura kami lahu ka eta rajul wa tajawaztu sareng ngabebaskeun kami anhu ti eta rajul ya Musa saur Gusti Allah he Musa if'al kudu migawe anjeun mak kana perkara amartuka anu merentah kami ka anjeun tah kulantaran ti payun Nabi Musa teh dipiwarang ngadusan dipiwarang nyolatan dipiwarang ngurebkeun ngubur saur Gusti Allah teh kieu ka Nabi Musa agfiru kami teh ngahampura bihurmatihi ku kahurmatan ieu jalma saur Gusti Allah kami bakal ngahampura pikeun jalma anu nyolatan ka ieu si rajul jarang kami bakal ngahampura pikeun jalma anu hadir dina nalika proses keur nguburna ieu rajul saking naon mulyana si rajul sedengkeun awal mah itu si rajul teh jelema fasik tapi kulantaran ngadua kalawan tina jero hate nu nyaan bari sae bahasana ngadua nu tadi teh ngarayu Gusti Allah akhirna Gusti Allah ridho Gusti Allah ngahampura jeung ngangkat darajatna malahan masalah teh diangkat darajatna masihan syafaat dikersakeun Gusti Allah jadikeun masihan syafaat buktina Gusti Allah bakal ngahampura pikeun jalma anu nyolatan jeung bakal ngahampura pikeun jalma anu hadir nalika ieu rajul nuju dikuburkeun wallahu a'lam bissawab.